ต้องเล่เล่หนุนมายัง
Mendra winulan sastra tinuara panjangi ngawus senengih ing Purwatara Purwa iku wiwitan Kara nyata iku kraton
ingkang kados jejer ing baritan. Salebeting Karaton Pertala. Inggih Sri Retna Ratu Ayu Dewi Pertiwi. Pertiwi nyataning bumi hartosipun Pertiwi. Sayatipun garwana Sri Narada Kresna manusa gelar Batara Sajagat Pramadita. Eta. Saugipun parku ingkang putra Raden Bang Witalikrama. Kawuhipun pangabing Detya Kalawarsa. Wemiranipun mangkat. Sauliran tantanapannya sinenggih sabda uninga sinenggih sabda uninga sawiran tantana panjang yasin sabda wala bakti kang dening asih ya ingkang dening asih ya kang asih aja ketarawa tinanya wayang kang keri kang kawis pinung sapelamanan reban tinanya wayang kang keri kang pramanan Kang sami pada ya ingkang pinara wala salin sumada ya salin kawontenan salebeting pagelaran Jawi Karaton Pertala ingkang dados ratuning papayung agung senyata Sri Retna Ayu Ratu Dewi Pertiwi saogipun parku ingkang putra Raden Bang Witalikrama kawuhipun pangasuh nyatana Detya Kalawarsa cunuking watur rahayu papaning mangsa utama goniranipun mengkaten pangandika aris manis melas-melis pangandikanipun mengkaten
ingsun Raden anak ibu Bambang Witali Kramanger coba merenya tutup pada karo ingsun mangsing parek anak jeung ibu unyuk sumanga putra Bambang Witali Kramanger haturkeun nampi dateng pembagi kalayan putra ngahaturkeun semua pangabekti kuhonyuk panjenengan jeung ibu ratu Tari mas pangabakti hidup dan yang tangan orang kiwat tangan simpun peringati di tang-tang sapucuking rema pun diking mas taka Belum. kalau rasa Belum. abdi gusti pun kalau rasa unyuk sumanga hatur nampi dateng pembagi paduka nuwun kalayan ngahaturkeun semah pangabaktos unyuk pagustin anu kasangakeun ditarima semah pangabaktiannya atuh kaping kalihna ti eta tina naon rupi kalepatan ageng sareng alit agung sawe cukup lumur nu kahatur jemar hapuntenna nu katedar Rapi anjeunna nama. ya urang pada saling malum tina kaluluputan nu tangtu Weh. Belum. atuh salajengna para malum kasuhun hapun anu kateda purwakaula ngadeusan ieu bade nyangakeun tuang putra Belum. nah kumaha geura mangga kuninga kudampa Gusti robih kayanana salirana ngayakas tulang-tulang nararonyor Halo. margi siang tega kana tuang wengi tega kana ulem ai damal ukur ceurik balilihan Banyak. dina rarasan dieu upami telepat mah waktosna parantos aya kana 2 minggu Awas. kitu kayanana bentar gelap sumpahna oge Gusti kula teu beunang ku dibebenyokeun kayanana meus-meus guguk ditawaran tuang kalah camecem we kayanana tiis deui sangung teh kalayan nyangakeun sakumaha tugas ti rama guruna supados dihaturkeun ka ibuna margi ieu teh murang kalih teh teu balaka diparioskeun teh duka aya kapalae naon ieu murang kalih teh Bangunan di cita-cita nyekulangnya lah. bangun aya anu dicita-cita diajak ku kaula teh nongton film Tetap kumata lah kelem. ai angkat mah angkat sumping katongtonan gek cingogo gawawa nangis Dari penontonan nya nangis. toba teuing teu sangka temenan paingan katemong barang jauh teh kaayana awakna rusak anu taya hinggana unu mawi teh oge Ya, bisa. anak kinger Bambang Witali Kramanger lucu aula nun putra ibu aku naon atuh kunaon coba balakakeun ka ibu bilih aya kapal itu ibu sanggup pikeun nyubadan anak bujeng hinga kapen tatanaga larapati mah burung dipasrahkeun ku jadi anak moal tega ibu teh nempo anak jiga kitu inung jeung bapana masa ngorbankeun jiwana jeung tibatan anakna maot coba balakakeun ka ibu Raden upami aya kapal lain naon upami aya cita-cita naon balakakeun ka ibu lucu Saya belak-belakan ya. nya ceuk mang oge Den Ya. morokana kitu kanyaah ibu macu geura mangawin sik mangsana hidup di kandung ti sasasih aya nyawa wetengan 2 3 4 5 6 7 8 salapan lahir ti dinya mah gunal genol nangtukeun mah nyaah teh dinya mangsa gubrag lahir tuang ibu nu ngamena
sakit tuang ibu boborot ku getih dina masa ngalahirkeun kalayan kaluar kesang badag kesang lemut kesang mujuna hai parantos gelar mah dina waktuna digemrong reungit tuang ibu teh papukis ngepukan reungit pilih nyocor ngobelaan ngekor janari tengah wengi goar orok nangis koreja tuang ibu sedengkeun bapa nama ngarengkor weh nya ngarengkor sorangan bapak nama saya padahal teu sare kiceup kiceup aya oge cece dina bongoh katamtuanana paling-paling bapa nama ngodomang kana paragi panyemprot leungit teh nya eta roid teh ai raid nah make roib kitu cu geratak gerawak sabalaka naon pamunut lucu gerabalakakeun ulah aya nu dinding kelir ulah aya nu disinang siloka sadaya-daya jeung ibu kula Kangjeng Rama paman iya den iya mang iya ieu mang ieu dina kursi hore Pino damel unyuk sumangga putra maksad ngabalakakeun naon anu janten margina putra siang tega kana nada upami wengi tega kana mono ulah teu naon gerapak balakakeun lucu ulah nyaksanakeun menjadi kolot ulah ngarewas menjadi kolot tega nempo anak jiga kitu kayana ulah ngageringan emu sepuh den marukana bujeng hingga tuang ibu mang oge dasa atosna hidup kitu jiga nu teu damang-damang ge kurang dahar geura temprok mangge tinggal tulang we jeung kulit daging we gegede nah kitu atuh eta masih ada baheno kumaha tu pisah kawit kaulah teu nampi kitab ti Kangjeng Rama Guru kitab naon lucu kitab wincikan diri dina marganing manusia gelar alam sabab musabab ngeunaan ti kawitna gelar dugi ka mangsana musnah ti alam dunya ras di dinya aya seratan di tengah-tengah nu ngarengkol kumaha Gusti moal ngahampura kana kasalahan eta jalma lamun seug eta jalma teu acan aya pangampura ti indung sareng ti bapana nih anak dipemut ku kaula nyetelakeun jeung ibu tunggu rahayu jeung Rama tangka darajat aduh tobat teuing lucu mangga teraskeun lucu teraskeun anu dipingis kalau teh bilih dikeresakeun dipunut kuno kagungan dipentak kuno laksana siang wengi margida ayu swata teh kanyahoan patos-patos kaula dirawatan ge kuno kagunganana sah ti alam sabab-sabab ieu hanas parantos kenging pangampura jeung ibu miwah jeung Rama anu ayuga oh malu diketa tuh janten putra teh masad unyuk tumaros sakit parantos dewasa putra teh nyangakeun sadaya-daya piasan terang dinu janten Rama saha ai Kangjeng Rama di mana lingihna saha kakasihna sareng naon bangsa waduh nyaha tijar meneng dia meneng Gusti lagi abdi mira ya miar sakang kawis pinung sapramanan tijar meneng Gusti lagi abdi mira ya miar sakang kawis pinung sapramanan rekelah tangan usap lalai jening tangan murukiba ya tenang kanu linuhung kaget denira miarsa ya miarsa sakedapan siratna Ratu Ayu Arimi Ratu Pertiwi sangat kaget amir pun Ratu ning bumi mengkaten
sobat ampun kalawarsa Allah. aduh mana witi moal kayaknya kucibek Nih. nyating ngeterakeun ibu teh dosa kan jadi anak dosa kan jadi anak memang ibu teh nyumput lah buni ti miti tapi kamarsana dewasa kiwari Allah. sadaya muga jeung ibu masihkan keterangan de kaula teh maksud nyucuk galur mapas sejarah baden nalung titus mustahil aya jeung ibu teh aya jeung rama nu ngayuga nya ieu budak teh aliti pisan geus nyerep digana didikan guru nu tangtu Gusti moal ngahampura lamun teu dihampura ku indung jeung papihna Nya pasti atuh. inget zaman keur budak Kumaha teh? teu nyaho eueuh teu nyaho keur kumaha ku siwel kana indung kana kutang indung teh bari jejewekan ceurik teu pirah hayang kudu pruk waktu hari yang buru-buru. teu nyaho dieu eueuh ayeuna mah karasa kieu leres den saluyu memang kitu cuk meungpeung gelar keneh di dunya aitos marot mah kantun abotna cuk Nih. nyaking anaking anu kasep lucu sawadina ibu dina waktu ayeuna baka balaka mu aya anu ding kelir mu aya anu disinang siloka